Belum bisa sarang. Harade ieu tomat kabeneran ya si bos awap panen ayeuna mah. Nah kamana si paisalnya mang keluk teh seberang kieu candek ngacunghul. Indung mah geus meunang sabarato lombong mah. Kersakeun teu boga babaturan kas beuleun pisan sardang. Di mana ari maneh Sal? Tungguan kita tadi karek narojol. Sosok buru bantuan mak. Sika buru bedug, jaba panas deui. Di dadagoan kita tadi ku indung elodan maneh mah. Harorea mah gerarung sing kieu mah boro-boro hayang barang gawe. Rungsing kunaon ari maneh? Itu si sardang pika ijideun. Nah kunaon kitu si sardang make jeung pika ijideun segala. Pokona mah kitu we harorea nyaritakeun ge ijid. Siga masuk tarapugu ari teh. Sosok we ayeuna mah bantuan mah buru-buru. Hayang ngetere anggeus ieu panas. Harorea meuni maksa ieu mah. Kana haon atuh sia teh jijik ka dieu ari moal mantuan mah. Maka saya nu balik itu Dan teu kudu dititah mendingan hees ieu mah. Jik sia ka itu naon mangkeluk teh tarapugu lamun datang-datang teh. Ditah mantuan kalaka kitu kakak camprang. Dasar. Boga inung tetengar ti teh nyaho anak keur pararusing kieu tita barang gawe. Istirahat heula nya juragan. Teu kiat ieu panas. Wiosnya. Mohon mana wios na ka mana teh si Faisal? Nyeta budak teh rajeun datang na ngadon ku kudu tuh sih tika sapaleun kolot mah. Cikana mah mulang deui ka lemur. Di mana maneh Sal? Urang maneh ngomong wae sorangan si Ganu Ebel. Aing ngatong batatanya urang harorea ngomong. Eta geuning maneh ngomong. Da maneh nalu batatanya. Atuh daek jawab teu kajeun. Mun amek-amekan. Aing atunya si urang dek geliwat. Nah make jeung nyisi sagala da jalan salareha sok rek ngalewat mah. Aling atuh iman. Paling maneh. Jadi we aing labu ke sawah. Poplok teh. Panuju sia bongana gede amek. Hantar titini ada tuala keur ngantosan sahadang sapakeun ka ngalagu 30 menit teh. Teu atona ta. Nah ka mana kitu si Isal dang? Kan biasanya satu paket Dadang jeung Isal. Isal paeunya abi. Baget kunaon kitu dang? Teu apa abi teh. Piraku dang jeung soulmate jeung aya bagedan sagala. Sok aneh wae Dadang mah.
Sok atuh hararibur ame teu muyung tuh tingali gabueul. Nih kos saya mau aya muyung. Hayu atuh dadang tong galau wae ih. Hayu atuh barudak kurang hibur ngarah teu galau. Oh, ada orang nyanyi mah aja nih jogetna. Hayu. Hayu mending kitu. Oke lah, siapa takut? Kieu ge aku teh mantan dancer. Sok atuh nih. Dangdut, jaipongan, luar negeri, Korea. Apa sok kunaon? Sok. Dasar si Sardang kabilat mah hayang ngejadian asep ngabucir. Astagfirullahaladzim. Ruas kieu. Kenapa nih sa? Mau serius ya yang lain naon? Emana bet si gaririwa teh nyaho datangna. Baik, tiga riwa ge asulah tiga riwit we. Kenapa nih ini serius gitu yang lain naon? Itu si Sardang udah bagaya teh tingali. Iya brigden di ditu mah gayana teh juga keuyeub keluar tina liang. Oh, mana teh cemburu? Kasih dadang pada dirung ku awewe. Punten we cemburu kanu kitu telepel. Sok bisa tuh turutan bikin kasih dadang. Cetek nu kitu mah. Sok atuh cobaan. Bisa teh. Tinggalikeun brigden urang. Sok, kurang dimusikan. Ya. Hijieun, hiji ciga keuyeub, hiji ciga heuleuh cecenet. Geus urang rek kurek deui. Ayo Sal. Dasar bekitot sawang kok tita joget brigden tapi ngaledek. Gagah kieu si Jalu euy. Mun dinu bentang film mah ieu mah sugan masih beri prima we, gagah. Bang, keur naon euy? Ni eueuh kabosen. Nyonyo hayam we, hayam pagawean teh. Tuh tingali si Birin mah ayeuna meunang naon mulungan cangang aku sebenang sakarung. Cik, aya kegiatan atuh. Ajay, tas di mana Ajay? Ye, dengekeun Jay. Kan bae da eta mah urusan si Birin. Urusan urang mah ieu nya hayam. Naon mana ikut campur masalah urang? Adi heula sakedeung, rek ngomong urang. Ari Ajay tas di mana? Meni geuning kieu di sasapatu. Biasa tos jogging. Itu jalan anyar tadi telepon jumba. Bang, umur boleh tua, tapi semangat harus jiwa muda. Bener gaya, Ajay gaya, bener pokoknya mah. Kan gaya bagus. Alus Jay, urang salut ke maneh. Mewek orang, kan kade ulah minum teh lari, bisa turun berau.
tadi yang barudak ngahibur si Dadang teu kakak jojogetan anu kieu teh tahan zaman ayeuna TikTok. Tapi ari pas tadi ngadeng mas si Dadang keur gas lo. Gas law. Nah gas law kunaon si Sardang? Ngomong nama di bahedan ku si Faisal. Bari tak apa sebabna naon. Paingan tadi urang panggil jeung si Faisal. Kitu sudah nu kaseureun engang amak-amakan teu puguh. Udah kedua eta mah beda pisan sifatna teh. Si Isa gede amak bejeng teu kaopan. Si Dadang cicingeun siga mending jang tama. Dasar si konyot teh. Jai, siga nama si Faisal baheulana kumaha di uripanana kuncuing. Mata kitu we ngelak. Nah, gitu ikan apa? Bisa wae we wah. Tapi lain ari si Dadang eta di huripanna kunaon tah? Ku kuuk atawa ku peusik. Mata kitu si Sadang mah teu kaop digebrang ku jelema, murungku teh geuning gadeung. Hilang. Bisa we mane mah kabatur teh. Ceplas. Sangeunahna wae mane mah. Hai atuh jada mumpung we jelemana. Aha, ternyata dua Dadang Isal tuh sedang baedan. Jadi pertunjukan yang sangat seru ini. Aku ayah tuh tidak di mana aku denani seolah pilih hatimu lalu ini Kemudian wae betak babari peot. Monya dilip, boy. Ada pilih teng mandi atuh geus disimut. Boy, timu mau moal, boy. Bener simut ramuan. Eta si Isal kan begitu nya. Itu tuh mah, boy. Sirik mah maneh Dang, wajar ke mah teh loba gaya asa kapuji. Pokona mah ngewan pisan we si Isal teh ka maneh Dang. Boy, ital omong itu, boy. Cuman teh goreng hate si Isal ka maneh Dang. Itu nanti api ke. Terus si cingkang muka motor gitu kuman. Sal. Asanggeus heubeul mah teu ningali si Sardang. Ka mananya budak teh? Naon mah kangen ka si Dadang. Lain kangen atuh. Asa leungiteun we, biasa sok ulin ka dieu sabaraha poe ayeuna tara ka dieu. Juga tuh ka itu teangan aya leungiteun mah. Teangan ka mana ari maneh sok lain-lain wae. Barina ge dek nanahaun nanyakeun we si Dadang anak oge lain. Ulah kitu Sal karunya. Si Dadang teh geus teu bogaeun sasaha, matak mah mah asa ka anak ka si eta teh. Juga bae kukut si Dadang ku emak ya asa ka anak mah bae sadek dikukut ku Haji Uya. Aya seuri aing mah ngadengeun ge. Moal ge daekeun ieu Haji Uya ge maneh mah goreng adat. Geus di komporan teh. Deui. Nah, kolak. Beneran gak ayam maneh Sang? Saya naon gitu boy. Lain, kurang dari panggil si Dadang di sawah kermoyan. Nya terus kumaha? Kok jual ngomongkeun maneh we? Ngomongkeun kumaha sok caritakeun cing jelas. Ieu Sang, ajarkeun ke si Dadang mah teh sombong, lontong, leuweung cenah mun kasep mah. Ngomong naon deui cenah si Sardang teh. Cenah teh maneh mah dari amak, kurang adat. Tah hiji deui nu parahna mah, kurang patut.
Aduh, eta si Sardang bener eta teh ngomong kitu. Aslina, tapi aya hiji deui. Naon deui cenah? Maneh teh cenah kelek. Nambah suku maneh cenah romeheun. Goblok eta si Sardang wawanianan ngomong kitu ka aing. Aduh, Segitu ulin udah ke rawa jeung maneh teh si borokokok teh. Walah sakuman. aduh ku aing di mana si Sardang teh urang lulu ku aing. Tuh, keur mojan disasak Mang Sarwo. Aling boy aing geus teu kuat ya nafsu yang ngawejek si Sardang. Kau juk sa. Luluh tuh mah jelema kitu mah.